Aduh, ini sudah maklo galon, ah, aing ngeri, di dia, lah, itu diketang, nah, 10 itu, 10, dilaw ya, katulah, lah, lah, kunang, aduh, aing can salat maghrib, salah aing, masih berat dia, leueur teu beunang, leueur teu beunang, Aisyah kunaon atuh solong todan? kuna naon, teh. Sia ka mana ayeuna? Oh, Stan. Dari ka mana? Sholat. Salat naon? Maghrib. Ali salat maghrib sabaraha hiji? Sabaraha? 10 sabal ge mah 3 sia. 10. 3. Anu semua balik ini sini mah balik. Sa solong toda kasebelah teh. Alah. Ayo mana sana saya di dia Istirahat atau si mana dia duduk heula. Atas si mana tuh? Ya biasa dirinya teplang dihareup. Tos naon? Hareup Eta ieu nanti rek salat di tempat maghrib. Anu carekan ku ajengan. Nah, bisa dicarikan gitu. Atuh ieu kita apa? Cek ajengan teh ari salat maghrib sabaraha? Opat di bagal lagi ada opat. Oh salah tuh, bagus gitu sih mau salat maghrib mah di mana mana tilu salat maghrib mah. Opat bener mah, boro-boro tilu opat dicarekan. Hayu balik ah. Ieu atuh. Balik. Hayu. Ustad mana itu teh? Ustad mana teh dubul meureun. Ustad lagi jero ustad teh ini dengan ustad tadi ya teh iya yang pamajikan aduh aing mah parok jeung batur pisan atuh da pamajikan ini parok jeung batur nyiram teh ieu mah atuh leuheung sarua jeung batur mah nyiram kita heran orang pamajikan hayang jeung pangi jeung ustad nyiram dipira atuh eta pamajikan hayang ngaracak etana ustad ustadna eta di tepuan itu ustad lagi itu ustad lain bahaya ya ustad mah wani beramar ditanya aduh aya naon juragan jika nu bingung jadi kan urang teh bingung bingung kunaon atuh iya pamajikan nyiram teu sarua jeung batur yang jaga etana ustad atuh pirang nu kitu bikeun we pirang nu kitu mah gampang sia kali heureuy aya waktuna sia teh atuh naon kitu salah urang waktu heureuy waktu serius kira aku itu mau dibikin ke ustaz itu tuh jadi hari itu kudu make waktu gitu waktu hari mah buat puasa weh mata siap bro si goblok nih tuh tetap pisan ali waktu heureuy waktu serius parareunah teuing majikan aing kudu jeung ustaz bro kasep siap kasep balu Bade ka mana mah? Tak bade mesa sameleun lah mana aya. Oh, tuh aya sameleun mah. Kira aku toko sakti ageung teh sameleun. Ieu mah toko anggoan.
toko Ambon ieu mah. Nya beda aya we abdi itu nu nyiram hayang otek. Oh nya tentu aya. Kudu kera eta mah ka pasar. Di pasar mah aya ieu mah pakaian mungkul agung kudu. Atuh ari kitu abdi mau jadi langganan ieu mah nya. Udah di kelang rumah dah. Pakaian ada gang sama lawan. Kira aku toko sepi ageun aya tarsi-tarsi. Emang agung teh heula. Teu aya nya teh cek abdi teh aya teh aya. Mangga we ka pasar. Payun ibu toko sepi gede na tarsi acan dah. wah itu kira-kira. Rek muli tarasi muli kurang di toko pakaian kieu ah. Geuring begitu. Kasebelan teh. Geuring udah kasebelan. Tiga si Aka euy. Anger. Mun paling jeung Saka eta pasti Saka eta mah menangan lah masalah gedanya. Tuh nya ka dieu. Anjir. Menangan saya mah. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ini juragan aya di dieu. Heeh, ya kada ya. Naon atuh? Keur niis Nih situ. nya. Aya naon? Oh eta kabakeun ku hajat cenah. Saan hajat? Oh itu nu boga hajat batur. Hajat naon eta? Ari bejana mah naon nyunatan asana mah. Sunatan awewe lalaki. Ari nyunatan mah nya lalaki atuh punya awewe atuh. Ayu lalaki naon suratanana? Eta cenah mah dipikeun kuplukna gitu. Aya kuprukan gitu. Aya tadi nama pan kayak jadi di helm cenah. Lain kupruk setemberenan. Naon? Pucup. Eta kunjup mah. Pucup nih anu nyungcung pucup. Eta dipicen. Piceun teh. Iraha. Oh ayeuna ayo deuk moal tuh. Eta aya naon wae dinu hajat. Wah, loba nu hajat ngopieun mah, bisa hidup ngopina naon ge aya hayu. Aya gitu. Aya hayu bisa hidup ngopi mah. Erek. Aya bugis, Heeh. aya ranginang. Karasep di mah bugis euy. Oh, tah wajit ya aya. Heeh, karasep di dieu teh wajib teh. Oh, hayu atuh. Heeh. Erek ayu atuh. Hayu. Oh, nama teh heula. Nu bener ieu teh eudeuh moal. Eudeuh. Nama teh heula. Eudeuh hayu atuh kalau ngomong wae ti tadi. Eudeuh nama teh heula nama. Dasar botak kararese. Lain botak teh bukan. Aduh, itu ditita meuli daging Oh, kolot. Ter. Iya, meser daging ayam. Sabaraha sakilona? Kasih 30 we. 20. Oh, siap atuh. Ya nuhun ya, 30.000 nata. Aduh, Mas di mana Kata buang meuli daging. sia ulah saya bahaya sok dikulah di dieu. Bahaya kumaha? Kena mah di pasar, dina HP, dina TV. Kena mah dagang daging teh bahaya sia. Bahaya kumaha? Enak mah mau di pasar. Loba nu dagang daging jelema enak teh. Kade mana eta cing hati-hati bisi daging jelema eta. Mah ieu. Heeh. Kumaha tuh? Kumaha atuh heuh kade mana kudu hati-hati eta nu dagang dagingna jelema anu mah lobana. Tuh, ayo ah. Maneh mah. Ya tuh bari geus dibeli kumaha? Tuh hese dimikeun deui ge. Kade omat eta bikeun deui kade itu besi engke eta naon teh. Kok besi ti pasarna daging jelema sia. Bejaan anu mah manehna teh keur hebohna HP oge. Ah, kumaha tuh nya euy? Kau deh omat sia urang bejaan ka maneh urang di pasar bieu. Tuh piceun we. Oh, piceun eta kumaha maneh we ngan kade we mah ulah ieu kudu hati-hati sia. Dari kitu mah. Enak di kamar balik. Heeh. Naon eta buat ribut-ribut gitu di hareup. Aya naon ieu di denge-denge teh? Daging-daging gitu. Iya ka warung gitu teh. Meuli daging cenah. Urang di pasar bieu teh. Pasar mana bieu? Pasar eta ka pasar kana urang teh. Heeh. Urang pasar teh. Ade cenah mah kudu hati-hati, enak teh keur heboh cenah. Nya. Loba tukang dagang daging jelema enak teh. Dadi naon? Eta loba nu dagang daging urang teh hari banget teh bisi kadahar kurang urang naon lah. Lain eta tukang dagang daging hayam aya. Eta eueuh eta mah. Tukang daging domba aya di. Geus eueuh eta teh geus kosong teh. Jadi
tukang dagang daging jelema. Oh, eta teh etan keur heboh. Atuh kasebelan. Di mana-mana ge tukang dagang daging mah jelema. Ari Wah, tukang dagang daging hayam mah. Tukang dagang daging domba eueuh. Ari si kasebelan nih. Asa belet-belet teuing kasebelan sia. geuningan aya juragan. Bade mesen naon, Mas? Oh, iya, pada meser mie ayam mie taya. Mie aya, Ya. kantun mie goreng. Abdi mah hoyong nu saena we kumaha nu saena lah. Da eta deui hiji deui mie goreng wungkul. Ada abdi hoyong nu sae goreng. Mie saya mah nyeta. Oh, eta mie goreng lah. Taya nu saena taya. Teu aya nyeta nu saya teh tinggal nu goreng wungkul. Eta butuh nu sae, nu goreng ah. Naon atuh nu sanesna? Teu payogina naon abdi mie hungkul. Oh, mie wungkul. Wios mie goreng. Moal lah. Naonnya atunya teu aya deui da. Sia teh erek meuli moal. Moal juragan hayang oge nu alus. Keudak mina tinggal mie goreng wungkul. Kumaha goreng piceun kitu juragan ah. Kasebelan sia. Kasebelan.